Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Kang Riyad. Di video ayeuna sim kuring bade ngabahas geunaan kumaha cara nakol goong 2 wilet. Di video satacana hartos di uningakeun posisi nakol goong sawilet keringan. Dina ayeuna di video ieu sim kuring bade ngajelaskeun kumaha cara nakol goong 2 wilet anu keringan 7 8 hiji 2 3 4 5 6 7 8 naik sawilet berarti ngange kosong 7 8 kosong hiji 2 kosong 3 04 05 07 08. Upami keringan mah teu ngange 0 nya, jadi hiji dugi ka 8. Upami sawilet berarti 0 na hiji, 2 wilet 0 na aya 3. Contoh nakolna sapertos kieu 7 8 0 0 0 hiji 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0008 tak sapertos gitu. Jadi biasana pemikringan mah margi tempona gancang tanapi cepet diange dina pembukaan biasana gitunya diange dina bubuka gending sok ange goongan keringan. Atanapi di adegan-adegan laga, adegan-adegan gelut gitunya, adegan-adegan perang, nah sapertos kitu. Atanapi dina upacara adat mah gerakan-gerakan ponggawa, gegahan putra teu sapertos kitu biasana ngange keringannya gendingna. Teu upami sawilet biasana diange dina kawih alit. Teras upami 2 wilet kawih ageng, tanapi lagu ageng atau oge biasana diange di jaipongan sok ngarange goong 2 wilet. Sapertos kitu urang ulangi deui. Tabuhan goong 2 wilet berarti 0 na janten 3. 7 8 0 0 0 hiji 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 genep 0 0 0 7 0 0 0 8. Eta dilakukan berulang-ulang. Nu keringan oge berulang-ulang sakumaha lami sesuai sareng kebutuhan garapana masing-masing. Rupina di video ayeuna tabuhan goong 2 wilet di alap cekap. Urang lajengkeun kin kana video-video salajengna kumaha teknik dasar bermain alat musik karawitan gitunya, mainkeun alat musik karawitan. Di antarana gamelan panginten kitu nu bade dibahas dina sesi nu ayeuna. Sakitu nu kapiatur mudah-mudahan bermanfaat sarta can ditutup tong hilap subscribe, like, komen. Upami videona aya manfaatna mangga tiasa di share wae ka saha wae nu mbriyogikeun gitu.
khususna mah dibuat via video Kang Balad Kang Riyad, umumna sadayana nu nonton kana channel ieu nu priyogi nu mika cinta kana seni tradisina. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.